Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Senabaria Kamil ti 10 MPLB tilu. Simkuring bade ngadongeng ngeunaan lutung kasarung. Dina zaman kapungkur di tatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis. Namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina wancing ngadeuketan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari, putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana. Abdi tos sepuh teuing waktuna abdi turun tahta, cek Raja Prabu. Lamun di lain sisi Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari, manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Abdi putri anu kedah bapa pilih, kuduna abdi nu ngagantikeunna. Cek Purbararang naraskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Ku sabab sirik Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kayaan total hideung. Santos kitu Purbararang janten gaduh alasan kanggo ngusir kakana. Jalma anu dikutuk sapertos maneh henteu pantes jadi seorang ratu, cek Purbararang. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngasingkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeunna mangyiekeun hiji pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasihat ka Purbasari. Sing tabah tuan putri cocobi ieu tangtos pasik lekasan anu maha kawasa sareng putri. Hatur nuhun, bales Purbasari. Salila di leuweung Purbasari ngagaduhan seueur rancangan nu mangrupakeun sasatoan anu balalager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius. Namina nyaeta lutung kasarung. Nanging monyet eta anu manawe paling perhatian ka Purbasari. Lutung kasarung terus ngahibur Purbasari, masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Dina wanci onggal wengi di bulan purnama, lutung kasarung mapah ka tempat anu sepi. Teras anjeunna ngalakukan sumedi. Manehna menta hiji hal ka deweta. Ieu ngabuktikeun yen lutung kasarung teh sanes makhluk biasa. Dina sumedi eta tanah nu aya di deukeut leutung kasarung barobah jadi hiji talaga alit. Caina herang kacidaan, caina ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena lutung kasarung manggihan Purbasari sarta nita Purbasari ibak di telaga eta. Dan pangpaat napikeun abdi, pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurutkeun wae. Telami sanggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari reuwas pisan dicampur ku hawa atoh sabot manehna ngaca di talaga eta. Kulitna bisa mulus deui. Dina waktos lain di karajaan Purbararang mutuskeun bade ningali kakana nu aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pagawaina. Satepina di hutan Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui ka sarita. Purbararang embongeun eleh, teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna? Manehna anu meunang, saur Purbararang. Mimitina Purbasari alimeun, nanging Purbararang teras-terasan ngadesak. Nah, pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang.
Kajen, aina abdi eleh. Nanging aina hayu orang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi, saur Purbararang sabarinya perkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dalantaran kebingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas memenangkeun Purbasari. Purbararang seurik nyalakatak ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh. Saur Purbararang. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras geras semedi sakedap. Sarta lumangsung barobah jadi lalaki anu ganteng kacida. Leuwih-leuwih ganteng Tri Indrajaya. Sadaya anu aya di dinya reuwaseun ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaalehanana sarta minta hampura pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Manehna minta dihampurakeun sagala kasalahanna ka Purbasari sarta minta supardos henteu dihukum. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kasalahan kakana Purbararang. Sanggeus kajadian eta, akhirna manehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari akhirna jadi seorang ratu direndengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu maturan Purbasari salami di leuweung, nyaeta Lutung Kasarung. Hatur nuhun.